Tuh, mana abang? Abang diudak-udak kudep kalkulator. Kumaha carana deh ya? Itu datang pasti dicarekan si RW ini. Bingung dengan duit kemana? Cicilannya ditagih wae di siapa itu? Kumaha tuh deh gede geningan. Si ayah mah teu aya perhatian ka dede teh. Urang ka masak teh we nya deh. Geus waktuna permainan nu urang ciptakeun, urang praktekkeun di lemur ieu. Ikuti permainan ini, hadiah 100 juta rupiah. Jika kamu setuju, ambil boneka ini. Alah, kemana si Jeko teh? Tapi kaburit kieu can datang kene teh jelema teh. Urang teu sabar ngalaksanakeun permainan ieu. Selamat malam, Bos. Lah, kemana wae maneh? Usaha man. Usaha naon maneh? Urang nungguan ti isuk-isuk nepi kaburit kieu geus dahar 3 kali. Maneh can datang wae kan datang. Santai-santai. Urang teh rek nunjukkeun permainan ieu. Kumaha? Geus kapanggih can ke panitia. Panitia mah kondusif man. Kondusif kumaha? Jeko mah beres man. Mana segala masalah man. Mana jelema mana? Kalau man jadi panitia mah geus aya man, si Wauden man. Hah? Wauden? Aduh. Hancur ge murang atuh. Cing atuh neangan nu lain. Tong si Wauden jadi panitia mah. Kumaha maneh mah ditandangan panitia teh. Kalau man si Wauden mah dibalikin ke setelan pabrik man. Lah, setelan pabrik si gape wae maneh mah. Geus lah, kumaha maneh lieur urang mah keun bae si Wauden rek jadi panitia oge, kek urang rek dititah ngumbah mobil urang. Geus ana mah kumpulkeun kabeh peserta. Nya, urang rek balik ana mah geus peuting teuing geus tunduh nya. Geus kumpulkeun kabeh nya. Siap, Bos. Si RT diteteangan ke mana nya? Keur butuh kitu sok ngaleungit si eta mah di mana nyumputna nya? Makanya geus diudag-udag kudu nagih ya. Duh, butuh duit ya. Teh, mana tuh teh? Balik ah. Sare we. Bre. Kebenaran teh. Korelingan salembur kabeh. Sarua urang dengan maneh Jupri euy. Butuh naon teh? Maneh teh tadi dengan urang Jupri rek naon maneh? Besok we teh heula atuh. Maneh heula Jup. Heuh atuh. Butuh duit. Nah, jeung sarua butuh duit atuh teh. An Jupri mah butuh duit teh. Udah hutang itu teh. Nya urang neangan maneh teh butuh duit, aing teh jangan ngagantian kas RW Jupri teh. Lieur atuh teh, pabutuh-butuh mah. Heeh, lieur ah. Kumaha atuh teh solusina teh? Teuing urang lieur Jupri ah. Betot-betot jeung nu gundul atuh ieu mah teh. Bisa mendingan diuk teh ngobrolna teh, bari curhat teh yuk. Diuk teh mah teh. Kopi eueuh di mana? Aya hayu teh. Kumaha atuh teh solusina teh? Aing lieur Jupri teh. Boro maneh aing lieurin dengan duit ka mana? Tadi nasibna teh maneh teh aya tuh ah. Mun ka Bang Emok mah naon kitu teh? Minjem teh. Montong sah yang beki lieur ku Bang Emok kitu. Aing mun aya mah ieu teh neangan tuyul disewakeun euy. Per jam? Heuh teuing urang teh ngarti ting per jam ting per tahun ting kumaha aturanna. Kumaha atuh nya teh? Teuing ah Jupri, tong kalau Bang ngomong maneh. Aing geundeungan heula ide ieu kumaha carana ye. Alah, naon eta? Naon eta Jupri? Boneka. Saha nu ngalungkeun boneka euy? Boneka naon ieu teh? Teuing aya tulisanna cing Jupri, naon ieu? Ikuti permainan ini, hadiah Rp 100 juta. Jika kamu setuju, ambil boneka ini. Naon ieu teh? Ningali teh permainan seteh. Teh cokot ieu boneka ieu. Hadiahna tinggal Jupri 100 juta. Itu bener teh sih.
maknya permainan menang 100 juta. Ternyakot ita boneka ita. Percaya Jupri mah teh. Singgari Jupri ita. Ulah tuh teh. Permainan. Singgari Ulah. Tahayu teh ulah. Cing ulah. Singgari orang mainnya boneka ini. Aja Neng Jiga. Kadi sekedap. Mas Sabto geningan. Neng Jiga kemana wae? Damang? Alhamdulillah. Balik kemana Neng Jiga? Kaleresan abdi teh milarian emas. Hah? Miliaran emas? Alah naon tiba-tiba miliaran emas? Iya Mas, kaleresan aya peryogi. Aduh, pucuk dicinta ulah tiba. Doakan Mas tekan. Pergi naon neng Kang Mas? Neng pergi naon lagi? Kok Kang Mas mah dikabulkeun. Aduh, ieu tempatnya. Terus dulu kali pendak di dinanya gua buat jodoh sareng Kang Mas neng. Neng sadar teh. Kita teh asa sering panggil di jalan ieu teh. Cidua teh. Sering buah jodoh neng jeung Kang Mas teh ieu teh. Oh nya Masnya. Asa sering penak di jalan ieu teh nya. Tapi sateu acan nyarioskeun jodohnya Masnya, abdi teh peryogi ka Emas. Peryogi? Tong hese-hese nyeros ka Kang Mas. Sok we ngomong ka Kang Mas. Neng butuh naon oge dicuponan ku Kang Mas mah. Aman pokona. Mohon Mas, abdi teh si dada teh panas, pergi kanggo ka dokter. Manawi tiasa ngabantos, abdi dinambut atos. Si Dede sakit. Butuh duit. Ku Kang Mas pasti dicumponan. Tapi aya syaratna, ya? Nya wios Mas, aya syaratna oge nu penting abdi peryogi pisan atosna. Naon Mas syaratna? Syaratna? Gampang syaratna. Jualan permainan Kang Mas. Hadiahnya badak 100 juta. Mana? Kita 100 juta permainan. Kumaha? Tinggal. Nya sok atuh Mas. Ari hadiahna ageung mah. Permainanna kumaha Mas? Nah, gampang permainan mah. Pokoknya mah mau yang setuju rek menu permainan ini bawa boneka Kang Mas ya. Boneka. Oh iya, bawa boneka ya. Kayak bakal ngikuti permainanna. Kumaha ieu teh permainanna Mas? Tanam Jingga dengan nungguan boneka ieu sakeudeung deui bakal bereaksi. Ya? Jingga. Jingga. Tong ingat kejadian ieu nya. Pohokeun kejadian ieu nya. Geus loba korban aja permainan orang. Hari orang di mana? Si Boim di mana? Nah, eta aja mana baris kenaon? Bang, kenaon Bang? Ari mana sok-sok yang ditembak? Garis baris buru baris. Bisa ditembak. Si Boim kemana nya? Yang sok-sok buru mana baris? Nah, orang yang nomoran deh. Maranehana dikumpulkan di dia keur mengikuti permainan orang. Permainan yang pertama, lampu merah, lampu hijau. Teh bakal aya musik. Mun pas urun musik aya nu gerak, ku kami ditembak. Ari deuk naon teh? Cicing pokoknya mana mah turutan we teh buka game lah.
Naon peraturan tembak liur dah. Cung, gandeng eta tuh. Ganggu pisan konsentrasi orang sieun ka tembak ya. Atuh tong mepet-mepet kieu Bang, urang kaganggu. Kalem Pri, tenang Pri, urang kolaborasi Pri. Siap Bang, siap. Urang ganggu nu lain Pri. Ah, siap. Kayak hadiahna bagi dua. Ah, mantap Bang. Urang ledotan heuh. Siap. Urang ledotan mana? Bang, nabet ka urang heula. Solider si Awang mah. Oke Jo, aya nu gerak. Tembak ayeuna buru. Siap, komandan. Ah, siap. Terus Jupri. Nya ana nih magim teh euy. Hah? Ya geningan ih ditembakna. Abi yang uwe ah. Oke Jo, itu yang gerak. Tembak ayeuna. Siap, komandan. Hah. Nasi algo jo kalau nyamperkeun dindah nembak teh. Hop, gerak. Udah ada beda ya mah gelis. Neng kieu we aya nama neng. Ku akang meuli tembak. Tapi neng kudu jadi kabogoh abi. Atuh naon deui ieu teh? Atuh mama abi mah beuki hayang uwi. Ah, neng kumaha? Ah, si neng teh balik. Ari manehna kalau nyamperkeun? Mungkin bos ditembak lagi. Tadi kan besok. Dengekeun kabeh. Anu nentang permain urang. Kabeh bakal paeh. Selamat ke peserta nu berhasil lolos di permainan nu kahiji. Tapi tong kasenang heula. Jangan dapatkan duit 100 juta, masih aya permainan nu kadua. Asal dikerna kieu cicing di karantina teh. Si Ajung meni heubel-heubel teuing kieu teh. Si RT nganter. Abang ditinggalkan sorangan. Impalar we kieu ge sorangan deh. Sekareueung kieu. Tapi kan bae lah. Abang kudu bisa menang teh 100 juta. Naon eta Allahu Akbar. Man, ulah tarik ting man, bisi kadengen kudunungan man. Lamane hirup kene. Kemari mah bodohan man, di titah dunungan man, papayan. Ari mari sugan teh nyaan. Guru abang tek coplok ke jantung neli mani ditembak. Soak abang. Si RT jeung si Acung kamarana. Urang teh aya piobrolan man. Kok urang teh tadi teh di dieu teh tiluan kok. Karariih ting kemarana heubel. Cempe man, ulah tarik ting man, bisi kadengeun man. Oh gitu kok. Naon kok, geus ka abang ngomong kok. Jadi kieu man. Urang teh asa dihianati. Apal teh nu nembak urang? Teuing atuh kok. Eta teh si Mas Sabto. Sabto. Si Sabto. Namanya apal kok? Bang, cempe. Eta teh si Mas Sabto. Urang dengan peserta. Kakak urang nu ditembak ti heula. Oh gitu kok. Wani yang disesabtung semacam-macam ke abang. Terus enak maksud Jeko rek kadirik naon. Jadi kieu bang, urang di kabejaan kelamaan si Sabto. Bejaan. Kumaha kok? Kadieu. Naon bitu ngomong naon? Ngerti tuh bang? Teuing kok ngomong naon bieu? Padahal urang can ngomong. Naon atuh kok? Bisa kali deui. Yah, madep kok. Ruai. Siap kok lah. Mantap kok. Nah jadi gitu man. Urang dek balik heula. Bejaan we si RT jeung si Acung. Siap man.
Tapi ulah po 50-50 nya. Ah, 50-50 gede teuing mana teh ah. Geus kieu. Kumaha atuh? Abang 30%, didinya 70%. Alright. Oke, deal atuh gitu mah. Good job. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuh 30-70 mah muncak dia ke orang. Untung banar ya mah. Mantap mah. Cung, Irik dibawa kemana Bang Cung? Teuing bang, teu ketinggali kurang ya. Ieu naon ieu euy? Badag ieu. Ini mah coba kowe urang ah. Ting tong hareup ieu. Di mana, Bang? Di hareup. Ayo sok-sok ah tuturkeun abang ka dieu ka hareup. Terus ke mana bang? Teu ketinggali ah. Bang mana dihareup, Bang? Heeh. Di Oh. permainan naon deui abang asalir itu tadi. Teuing urang ge Bang teu apal ieu teh. Jeung para roek kieu atuh deh. Jeung hayang ditutupan segala ieu tuh. Teh, tong salah teh. Biasanya nu paralek di tempatnya ya. Sok areuna Ah, siam ka mana karep wae cung ah. Heup ah gandeng ah. Jalan baru dah. Urang sing hareup panik permainan kumaha we. Kalau penting urang apel kelimahana semester. Bener. Ya geus teh, Bang. Ayeuna mah urang nyeun strategi weh. Atur teh strategina teh. Strategi. Jadi kieu barudak. Warna itu Siap teh. Siap teh. Jempe. Eta si Mr. X geus kadenge sorana leumpang. ya. Cepat. Selamat kepada para pemenang di permainan yang pertama. Jangan lupa, masih ada 10 permainan lagi demi mendapatkan 100 juta rupiah. Nah, eta mah boneka teh. Asa beda jeung kamari. Di kamari mah lain jelemanya. Teh, buka lah teh eta teh. Tinggal lihat geura. Asa bedanya. Kamari mah jelemana eta, jadi boneka Nah, sia. Teh. Nah lalaki teh ngangais boneka. Heeh, Bang. Nah, hanya lalaki mau boneka. Bobo selebo ya teman. Geus sia ieu mah euy. Tutup siapa lagi ah. Jangan pes ya. Ngaromongkeun urangnya. Tong ngaromongkeun urang. Mana apa boneka Isa? Teuing. Iya boneka teh si Iyeng. Jeung hiji deui. Marane apa si Jeko? Si Jeko ngahianat ka saya. Ditembak ku saya mah. Ada sih ya. Kita boneka nu kamari teh jelema nu badak gitu ya. Geus sia. Si eta teh, Bang. Anu buleud deuh. Bener gitu. Ah, sia. Alas ya, karunya Ayeuna tinggal lanjutkan permainan nu kadua. Permainan nu kadua mah gampang. Permainanna pagancang-gancang mawa boneka ieu, tapi dalam keadaan mata tertutup. Ieu mah permainan gampang jang euy. Geus we, strategi tadi urang jalankeun. Siap lah. Ente ya. Tapi urang tutup pula we anu mah matana. Sika panggil itu situ. Permainan dimulai. Si Ajung dipercaya ente sesuai perjanjian mau angge. Kalem si Acung mah jelema jujur. Oke itu, abang rada hariwang Kalem Bang. 100 juta bagi tilu Bang. Keun antap si Acung cenah digawe heula. Lah gitu mah abang rada hegreg. Cenah kadaguan si Sabto cenah ngambek. Iya. Ngus pernah hadiah nama. Mau dibagi-bagi mending ku sorangan we. Nah, anu maju nangan sorangan
Duana cari cing. Nih, manen duluan. Nah, ngikuti permainan ieu. Rek berkhianat marane. Kalem atuh, tok. Mr. X, rusuhan rek ka mana atuh? Sigana nasib maneh duaan. Hayang siga si Yeng jeung si Jeko nya. Geus mana sirina? Geus teh. Maneh Sabtu make ngajam-ngajam urang teh. Yang juga si Jeko jeung si Iyeng. Maneh ku aing tah dibalikeun sia. Lah, si RT apal itu urang jadi Mr. X. Apa arti salah si RT? Buka sia topeng. Salah maneh. Make jeung nita-nita urang muka topeng. Mau dibuka topeng ieu ku urang mah. Teh, dia bercanda. Kasih teh. Kasih tinggal Sabtu. Sabtu, sia mah tinggal milih ayeuna. Erek dibejakeun ka pamajikan kahiji, kadua atawa katilu. Ini mah si RT apaleun urang Sabtu. Ulah tuh teh. Ulah dibejakeun atuh teh. Ka urang kumaha tuh teh. Teh, abang sudah curiga ini. Urang geus curiga tim ini teh urang mah. Mana si hadiah nak? Hadiah? Eueuh teh. Sia mah kadon surah seri hadiah 100 juta mana? Eueuh. Bang, teh, urang euy urang duit teh. Nah, si Sabtu. Kumaha ya dia lu? Agi jatuh. Gagenyang terus, gagenyang. Bawa ke malaikat iman. Terus. Capek. Ya di dieu teh. Si Acung ka mana nya? Cung. Cung. Jeung para roek cuy. Nah, aya asa meureunning ge. Punten. Yo. Iya, palingan gerowan keluar wae. Sare si Acung teh. Mantu bomblong. Jom. Mas, mana hadiahnya Mas? Si Acung kunaon nyalin lu? Mas, duitnya Mas 100 juta Mas. Ah, sok bohong. Jom, udah Jom. Mas, mana Mas hadiahnya Mas? Duit? Nyalin lu si Acung. Jupri. Oh, si Jupri. Kenapa Pri mana ini Pri? Ah udah Jung. Tadi nyalin lu wae. Aing mah gua Berarti mah teh ngimpinya atau mau bisa bayar duit seragam teh.